ayang kopi mah dijieunkeun. Kalau narik kolot, doraka cek ke gang preman sih ya. Ngadog dia mah tutupkeun deui ka kasihan. Doang pegawai negara bae dia pakai panyuan. Luhur. Yung tayo siya, emang yung aim tuh yang ketemu kaum ke siya. Iya, itu mana tayo men. Ada nanti sapu bae. Oh iya, ngaran yang ida jauh. Lain, sakona. Ya gelis. Kesan anak aing kaedan ku sia. Wal penting anak aing ngacapruk bae menyebut ngaran Asia. Emang anak emas saha kitu? Emak-emak tante saking aing seksi, nanti kajeung bohai kieu aing. Heuh, tante, jeung ka dieu rek naon? Rek ngopi aing. Ada gaya ngopi, teu nyaho kitu aing tuh ngopi tiba heula lagi aing ieu. Hih, aing aya tamu lain nguntungkeun malah ngabalangsakeun. Hehehe, teu bae, jangan lupa kayak bae. Nah, sia narik aing. Kedeng ayang kopi mah dijieunkeun. Kalau narik kolot, doraka cek ke gang preman sia. Boro-boro aing tak asup malah aing di mana buri ieu. Tidak, mana bangku ieu. Nah, ieu bangku teh tadi ke aing sok ke hangdiuk na bangku aing ieu. Sebagai mana tolot aing mah segala. Lah, nyantai aing balong kopi. Na bangku diuk naheun yang beureun lah aing. Ayo naon sih dah? Yo galeng amat. Masa aya topeng monyet bae. Mana yung kopi itu tadi ieu aing. Oh, jelema kok boro-boro kopi jelema na ieu. Jeta mah lain tamu, kuntilanak. Dah panas poek kieu aya hayam kai mah aing. Nya hayam kuru deui. Aing sakit geulis kalau kajeng hayam dasar hati dan kemana situ jelemana? Wadah dasar haji madit sia. Murah kah? Rek mau kopi lain. Kopi tangkurak sia. Paya terek mau kopi kah kajeng ulah. Tidak. Urusan ya. Hayam kuru. Lamun aya gabah mah bere gabah. Dibere gabah. Kus anak tere aing bae sameurna aing gabah emang aing ti kukur sia. Kayak jeung naon eta dia, Ida? Itu tuh jeung congcorang. Kedeng kadi. Tangguan. Ih, aing abah menit tega bener ieu batur dibere sakieu. Seubeuh eta mah Ida. Tadi tuh geus bikin. Cek abah bikin. Iya, tante kopina.
Hah? Tesa, ayo orang segede kieu. Atuh ieu mah ku nyelap doang dina hutu aing. Aja Allah, monyetnya budak dah tilu-tilu raja aing kol dihandap. Kayak jelek geus disudukeun kopi ieu. Oh nya, oh non. Assalamualaikum. Aisyah saha ceng, doang bincarum maneng koneng. Perkenalkan. Andre. Andre, ya obeng ya Andre, ngaku-ngaku ngaran bagus peh sia. Kenapa kamu seri? Bener cek mak. Pan ieu mah lain Andre. Ieu mah ka obeng. Ngajak dog sia. Tuturkeun be ye kakak sia. Anak bincarum. Sia gaya-gaya Andre anak kota ke rumah saplak kumilih urusan. Wajar be, kula ayeuna ngagaya ge. Pan kula ayeuna geus gawe di kota. Jadi mandor BCA. Deuleu ye, pakaian oge. Keren. Aisyah bener beng gawe di BCA aya kene lowongan teu. Gawe BCA, ke depan aing buka anak si Juli. Oh ya, anak pangasukin si adanya. Bisa tenang, bisa asup. Terus syaratnya non bae beng, make ijazah teu. Tak kudu make ijazah, langsung asup jeung si Andre mah. Sanu gawe kak, pan kula mah nganggur keneh ayeuna. Aisyah koplok sok teu eureun-eureun. Maksudna jangan nugar awe ku yang diajak. Oh, ngilu atuh heuh. Mana Kak Juli? Tadi lain ngomong-ngomong Kak Juli. Juli mata sia kecolok nyaresep jasa kasih Juli. Atuh anak aing teh anu ganteng sakacamatan, mana ge geulis geus kieu. Tuh sia Ica arek gilu gawe mau aja si Abeng. Heuh ilu urang ka Abeng ilu. Andre. Teng Ica, ya mama mitoha arek ke beja heula kasih Juli. Supaya buru-buru gawe jeung ngalamar Neng Ica. Geus riut mama teh si Juli uring-uringan bae. Ngalamar, hayang olap aing ngadengena. Cicing si anak kumila nyaho-naon sia mah memang ditolak mah kitu pawana sewot we kasih Juli. Oh, Beng, aing mau bitan heula, aben lah. Geus lah Abeng aya main dek ka jero, belenak aing ngadengena. Hayu Ica hayu. Ditinggalkeun. Aisyah aya naon di bae jeung sirikeun aing. Eta ka abeng ditinggalkeun. Gadeng lah. Ayo mending urang ulin kemana tah lah. Ngejok, kucing lapar, melung-melung batu, aing jatuh buka bias gitu. Waduh. Kamana nya hayam aing? Anu mal yo. Wok. Toh renganan hayam aing jadi guru. Ini tai sa Juli pada tiga kolot sana kolot. Hampura mah sugan teh buek mate ya. Kolot man bae dasar si anak nak kokak sia doraka sa kolot sia. Ini tai sia. Hampura. Sugan teh hayam kula tadi orang teh mah kekereoan. Hai babanguk, geus segera siap-siap ayeuna. Keur gawe tuh jeung si Andre aing geus ngomong ka si Andre sia diajak gawe. Andre mana, Mak? Ya, Beng, ayeuna mah geus jadi bos BCA ngaranna Andre.
abeng bae mah mau bisa jadi Andre. Dina beungit ge tampang mana nama jadi bos. Beungit sa kelong. Percaya saya ke aing. Aing mah geus siap-siap gara gawe. Aing ngajoh anterkeun beas ka Mang sia aing ngajoh heula. Lapar aing. Terus di mana kitu mah ayeuna beasna? Hei jurig, ulah nanyakeun bae teangan ku sia di jero. Nanyakeun bae bolor sia ka manakeun. Encang-encang ngomong bae. Kenaan ka beng. Goblok sia. Aing pungula abu lain tulungan kalau susurian. Oh lah abu. Heuh tuh, agar udang. Widih. Aing kedeng deh gawe di kota ieu mah ya. Gawe di BCA. Sanu tuh wow. Gawe di BCA. Gawe kantoran aing. Tuh bocor tuh ya. Bisa digegap aing ku mamang aing. Untuk tare aing ku kabina-bina deui ngitahan aing bae. Asa teu betah teu nyiksa aing sapoe ge. Jiran me goblok sia. Aduh, bos sia. Bukan nguluheun ieu. Ini tais ya. Emang aing tunggul kitu main tarajang bes ya. Oh, maaf. Poek tekan dulu orang susah sama bulu. Tuh, poek tekan dulu tuh. Bener tuh ya, oi. Bener ka beng. Udah lu datang buka kula. Buka sia gitu. Dibalik itu tadi beng. Lain si Abeng. Sia bener nekasupkeun aing gawe. Cek indung tare aing. Abeng. Andre. Bener tuh ka Andre. Akur. Ah, sabar lah. Terserah dari ya. Yang penting mah aing bisa gawe di BCA. Aduh pasti, jeung si Andre mah bisa gawe. Tapi persyaratanna naon bae tak? Tuh asup ieu mah. Teu asup pokona mah. Paan si Abeng padu bae naon anu teu asup. Bisa asup, tapi kudu aya panyuapan. Penyuapan. Durhaka ka beng. Penyuapan mah. Ngaco dia mah tutupkeun deui kata sia. Doang pegawai negara bae dia pakai panyuapan. Enggeus jamana ayeuna mah make pasuapan. Lamun teu make pasuapan, moal lancar. Daek syukur dia, teu daek mah los. Tapi yang teu boga duit, Beng. Ari eta naon? Iya mah. Beas ke Andre. Kira aku nyogok pakai beas. Nah, berhubung dia disebut aing Andre, kajen pakai beas ge nyogok teu naon. Bos aing ge beukieun kana beas mah. Ya lah, Beng. Bos dia rakus amat kena beas ge kuat daek. Pamitelan, udah gawe di kota, jadi bos BCA, udah akhirnya Bu. Amin. Kasar amat dengan Bu. Oi, ojek.
kupluk, unit tai sia. Aing ngegerok kena rolong bae. Asia nu bener. Aing kuat nogar kieu. Hampura Kak, urang aing ngegerokeun. Sama sia aing ngegerokeun oge. Urang kelarit. Kayak urang ka di deui. Ka di deui. Kalian tarik aing. Aing kumaha ieu nasibna? Tumpuk sekanjing aing. Motor aing mah kuat tumpuk tilu ge. Asian deka mana gitu? Pakai yang tumpuk-tumpuk segala. Aing ka kota Jul. Dek digawe di kantor BCA. Ka kota sih ka kota dia. Eta cokor mending ngajabril gitu. Doang aing pakai sepatu. Eta mah sepatu lagi sepatu leuweung Kak. Ngajedog dia. Ayo berangkat. Aing nyarter mahal-mahal. Kunaon deui motor? Tekuatin Kak. Tekuatan kunaon? Dorong atuh. Ah, kakak mah ganteng. Men kene kakak bae nu ngadorong. Anu hubungan sih ganteng ke ngadorong motor. Lo aya gen ngadorong manu jore. Ya si Negal. Wes gerak aja. Hei kupluk, tangguhan aing. Kalah ditinggal, kena aing ngedorong capek-capek. Hei, ampura Kak. Hei, naik. Misalkan aing sia. Tapi cokolot aing ge. Sama meh nduk beunghar, susah heulan. Ini sia. Oplok si Abeng. Ay mah nyen sepanduk di lembur aing. Sugan aing bener digawe di BCA. Aing ganteng-ganteng ka dieu ngadon gegembelan aing. Berani lah kak. Mati dah padanya. Ada nikmati tangkap sia. Uga aing katipu. Aing biasa kalau pasti. Sarua kak, sarua. Uing juga sarua. Woi, pan sia? Kalau ngarok, lain tiga rawet. Gawe-gawe tangkurak si Abeng. Sia geus nipu aing. Sia ngomong gawe di BCA, Beng. Orengan ieu BCA-na. Bangunan can anggeus. Bener kak. Orang yang jadi tukang kulit proyek aing. Ah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu buat sahabat dan dulur mengbadi semuanya. Jangan lupa buat sahabat yang hobi suka dengan channel ini, hobi dengan komedi dari Kupat Channel. Nanti Kupat Channel akan pindah tayang ke channel yang baru. Pindahnya ke mana, Bang? Kabintaro. Kabintaro. Oh, maksudnya kieu. Urang pindah ke channel Kupat Kreator nu anyar. Nah, waktuna tanggal sabaraha? Oh, apa tanggalna? Tanggal kabeng, tanggal berapa kabeng? Tanggalnya tanggal 15. Tuh, tanggal 15 purnama, 15 naon ya? 15 Februari, oke. Jangan lupa disubrek. Nah, Jangan jadi lupa. gitu. Jempol, like, dan komennya. Nah, Makasih. Jadi buat sahabat dulu semuanya, nanti Kupat Kreator akan tayang di channel yang baru pada tanggal 15 Februari 2022 dengan judul yang lebih asik, lebih menarik dan lebih sure tentunya. Mantap. Dadah. Kreator, mantap. Ini si Mang akan runtah. Bau sudah.